lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran. Dileukeun geus mulai memanas. Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran. Jangan pun manusia, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja. Kos Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara dekelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut ada sia. Nu ti didik ku aing, lamun sekarang rentet teh, geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing. Anak Jawara teh kos kitu. Wasyahrul haram, Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas. Jalan tadi bimana sayaro, lamun jalan bimana sayaro qiyamal linnas teh jadi maful kadua, maful kahijina al-kabata, maful kadua na qiyamal linnas. Tapi lamun jala bimana khalaqa maful dengan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas. Tahayu asyarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana, silakeun qiyamal linnas kan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusani lidalatil awal. Berarti sarua jeung ja'alallahu asyarul haram qiyamal linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram ti bimana asyurul haram opat itu sebagai qiyamal linnas. Hiji bulan Dzulqa'dah, dua bulan Dzulhijjah, tilu bulan Muharram, opat bulan Rajab. Eta teh ngaranna asyurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang mah lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Habib, kedua bulan Haji, tilu bulan Muharram, opat bulan Rajab. Berarti lamun deureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunakeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Kuari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang, nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang adu kekuatan teh ditentukeun tempat. Kuari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Halo loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini, teu nyaho aki-aki, teu nyaho orok, teu nyaho budak leutik. Kabeh budak perang kuari mah kos kitu teu beretika. Perang mah kan adu kekuatan militer, kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di dieu kurang Irak gaya kos kitu, di dieu kurang Afgan teu kos kitu, di dieu kurang Libya teu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu, bageulana Cikupa. Lantaran di dinya aya nomor ngabereun sabelah teh. Jagong Cikupa lah, gara-gara pindah si orang Cikupa. Geus dikieulkeun bae moncongna teh, tinggal mencet remote aja. Terus patan. Pasar Kemis banget teh. Aliwat tuh. Kepedelan doang. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jalemana di dari itu bae di Amerika make remote. Iran geus siap nyen nuklir, nyen rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa Amerika ge bahkan leuwih. Nu matak sugan ieu Iran teu siap perang. Sedangkeun pageula geus Amerika lawan Iran. Kapan Amerika?
mata kuari geus mulai deui Amerika cakiran teh siapa yang diluncur-luncurkan ujian. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom duk apa dulu. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantap baheula Irak ieu bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika, rakyat masuk ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya dan jan digunakeun wallahu alam jeung kira. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis, pintu kedua nu nyieun orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan. Pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jauh riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang di Kupah. Nu mantap eta teh di Kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah. Bunkerna kembang geus ese nyaritakeunna lantaran orang Perancis nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan kuari teh. Geus aya mah bunker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres tembak. Jadi dokumentasi dikaburkeun. Pergi jauh mulai. Insyaallah. Kita digunakan kemarin itu digunakan ngan pernah aya muka doang gitu tak. Ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh ditembakkan ku Amerika. Eueuh ka mana cenah eta? Misteri cek urang Amerika. Tank baja sakitu ditembakkan ternyata eueuh ka mana ieu teh? Bingungan urang Amerika. Datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta. Cek urang mah naon atuh teu dahar-dahar dan bari bingung aing ka mana sih eta. Dibuka bor. Aya pernah satu kali dibuka liangna teh arasup kadinya. Sedangkan keur diserang ku Amerika. Arasup kadinya sekian ratus tank baja lonjang. Selesai Pajar menang. Pajar misteri etalah tank. Etalah bunker Irak. Kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Antinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deulekeun dibuat inti-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing paek kajeun sabilillah deulekeun ke Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas saya di Irak lain lalawara tuh atuh suci bae atuh Saddam Hussein naon atuh tanggal korma dijieun seperti rudal sekap diberangkatkeun datang karian siun kabeh remote dikirkeun teu harurung cika mereka kon teu dapetan remote urang ieu naon ieu besinya jeung mah babeh lalaunan lalus make antina aku mah astrono biayana sabaraha triliun teh anti astrono itu anti rudal ieu geus deukeut teh teu daekeun sasada remote di dieu atuh horengan tanggal korma sabaraha triliun da iyalah 1001 malam Abu Nawas udang harita teh. Wallahu alam Saddam Hussein lagi teu ganyawan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh. Naon di wahangan leutik. Begitu di kuduna mah pan eta teh distrum ngaku tapi henteu eta ngamot wallahu ada misteri. Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh aya di bojong gari. Amerika itu ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nubuhnya Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya
10 model Saddam percis 10 Saddam nu mana nu asli nu mana nu asli ya nu benang teh nya nu asli nanti begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah iyalah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas teh Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusia debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula pae sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia mesti didik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh bos kitu lah iyalah Basyahrul haram qiyamal